Aduh, bagi THR korewe gitulah. Alhamdulillah aya rezeki ngajan usaha keur kieu ge. Urang ari ku setahun sakali mah kudu pan berbagi. Bisa-bisa jeung mitra batur. Supaya usaha tukula nambah maju deui. Panjang umur, sedikit penting mah berkah. Woi Den, ada aing merah THR ya jeung barudak ya. Merah THR aing ya. Iya mui. Ngadengin nama ya Pak Haji nek merek THR yuk. Oh ya aing THR jeung saya ya. Ada dia diuk gitu ya. Diuk lanjut ya, ada diuk. Ya, aing merek THR ya jeung Sarya. Beneran jasa bos. Jasanya jangan beli baju ya Pak Haji. Kira ka mana? Kira pulang kampung, kemari. Betek. Betek tak paling di pos jadinya. Geus ya. Siabelan tuh duanya. Ada naon bos? Ya, tah siji. Sudah di hiji ya. Nuhun jasa Pak Haji. Iya betek nitip atuh nya. Nek dititipin mah ka dia sekalian. Dibikeun moal. Dibikeun kayak kula gadinya. Insyaallah Pak Haji. Nah, kayak di oplos di. Moal Pak Haji. Emang eta apa bohong Pak Haji kula? Iya sih kalau mah geus aing percaya ka sia ya. Nitipnya. Ieu Jeung sak nu betek. Ieu nu kerok ya. Nu kerok. Heeh. Jeung nu di manukula nu mana? Ieu mah kurang pribadi dibikeun. Oh, tuh nun Pak Haji. Nuhun Pak Haji nya. Panjang. Yang beli baju ya Pak Haji. Alhamdulillah rezeki. Nuhun Pak Haji nya. Yuk. Nun Pak Haji nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andal. Aduh. Panas. Betek kamanya? Nyaho teh betek tadi mah di dia. Tanggung bae gitu. Euy tahun bela urang dirinya. Tah amplopna can dibikeun Pan. Hah? Haus sih can dipikeun. Hati lu yeuh. Aing sih manusia. Hinu aing yeuh meureun yeuh. Rada tebal soalna. Anu tebal mah di aku bae. Nu kerok pisakeun ulah. Tah nya mah. Pulang Bisa kampung. meja Kak. Kayak baiknya kabel kene ieu. Oh berarti. Nu betek bae ieu berarti nya. Betek bae lah. Wah, tak budak. Ruana keur ngabar-ngabar amplok tak tebal di ruana eusina. Gampang tah mah. Lewat ini namanya. Nah, cokot koing lah, rambet bae bari lumpat. Roh, tah betek di main rambet-rambet bae. Lah jeung lah nut lah. Amplopnya na ieu. Aduh. Pacar urang nyara. Balon nama teh budak. Kabeneran aing keur teu boga duit kieu we THR. Di rambet bae koing duitna. Duh, naon tuh? Geus mah jenong, ngalamun bae deui. Sampeurkeun koing lah. Waduh, anak naning mata jendol. Geus mah jendol, herang, ngalamun. Nambah herang bae teh jidat. Hoi jendol keran sia. Aduh, mang ada ngomong tasok bisa bae dewek. Kenyataan aing mah deuleu, aduh. Ya ke sarua beungeut kos areng. Hei, aing mah arang-arang gak aya seremna. Sia ge sieun ka aing. Sih kayak gitu mah. Sia kunaon ge kos kiamat pikiran. Aduh, mang kula keur puyeng, mang. Mamajikan hayang balik bae kula teu boga ongkos. Tuh anturkeun lah. Teu boga ongkos mangana eta, jaga we libur bae. Ih, kumaha tuh jaing ge sarua yeuh. Tuh mamang boga meureun THR babagi ka kula setik mah. Lain. Duit mah aya ieu tadi menang nyokot di budak. Tapi ngana kabaturan mah karunya aing ieu. Lah, bikin bae gampang aing mah nangan di lah. Yo aing boga rezeki jeung saya. Naon ieu, mang? Geus cokot bae. Aduh, alhamdulillah. Nuhun, mang, kula. Oh, Pemajikan jadi balik kayak mah. oh. Nuhun, mang, sing panjang umur. Amin. Murah rezekina. Amin. Dilancarkeun tina apapun mamang hayang. Amin. Memang sakitu bae teh. Geus aing dok indit bae lah sugan menang pi duiteun deui aing. Oh. Ya. Alhamdulillah diberikan rezeki ku Allah, nuhun ya Allah.
Pak Haji. Nontek. Assalamualaikum Pak Haji. Iya, ayam meureun teh aher jakula digawean we pan ku Pak Haji nita ka deka itu. Pan tadi dadan jeung Suradi ka dieu. Oh geus ka dieu. Dititipun ku urang ka budak duaan. Anu Di. jadi bikin. Pan tadi nyana cicing bae ka pangejeung kula. Waduh. Samperkeun bae atuh jeung Pak Haji aba bukti. Boleh ayo. Ayo. Coba. Coba kudu dibikin. Itu sendal Pak Haji di ditu. Ih. Tuh kan nyana Pak Haji tuh ngabar-ngabar amplop bae tadi gua lewat biasa bae. Coba orang samperin. Nyata budak duaan Pak Haji tah. Waduh, Dan. Amplop batik jangan bikin emang. Di ke lah Pak Haji ke. Iya, nyana ka imah tadi. Oh, jatah. Tadi kula keur ngamber duit. Ayo. Ente kebal jol bae teh kurang keur kieu. Main di ramet bae nyala numpang. Aja emang eta duit sa. Aduh cewek tadi. Waduh. Waduh, aing gitu mah apa saing tak ku budak sia doang. Aduh, capek aing. Waduh, anak Naning mata jendol. Woi, Naning, tangguan sia jendol. Duh, sia, Mang. Mana amplop? Naon tuh emang kunaon? Geus amplop ka dieu. Ulah yang nyawa urusan sih mah. Ieu. Gas, duit mah keesuk koe ngaas wana rezeki koe dibere deui. Nu bener Mang, kula pan ieu keur berangkat ieu ngesalin kula. Di atuh salin mah geus salin deui. Pona isuk aya rezeki deui koe dibere geus. Benang tuh Pak Haji kukula. Aduh pajar amplop Aduh. Untung ka udak deui kukula eta budak. Berarti masih kena. Iya, rezeki. Kapangi jalan balik kampung nganterkeun bikangna. Waduh, masih rezeki kena. Duh, kukula dibalikeun bae ta awakna dicokot deui. Tadi bandingkeun teu. Henteu, tapi kula karunya ka nyana. Tilok dula deuleuh isi langsung rampet bae. Nah, makanya lamun ka rezeki batu ulah sok karambet bae, ulah sok hayang Inget bae. teh, Gitu kita tah. kita. Oh, kula kadang aya apesna aya henteuna ieu nu kieu mah. Ulah salah paham bae geus kuari mah. Urang maafan bae pandek lebaran. Oh, tuh ampura Pak Haji bersing kula boga salah ya Pak Haji. Ampura ya ampura. Ayo, kula ngaranna peramal loba dosana Pandi. Ampura. Kami keluarga besar dari GFK TV Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.